Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Teu lila ti harita dina poe Sabat, Yesus angkat ngalangkung lahan plak gandum. Murid-muridna lalapareun tuluy maretik gandum sarta didalahar. Katarenjeun ku urang Parisi tuluy diomongkeun ka Yesus. Tingali itu murid-murid anjeun ngarempak hukum agama urang migawe anu dilarang dina poe Sabat. Waler Yesus, tacan ngaos kitu carita Daud? Kumaha waktu anjeunna jeung pangiringna lapar? Anjeunna lebet ka bait Allah nyandak roti pangbakti ka Allah, sarta terus dituang jeung pangiringna. Padahal nurutkeun hukum agama mah, eta roti teu meunang didahar ku sambarang jelema, ngan imam bae nu meunang ngadahar. Atawa can kaos kitu dina hukum Musa, yen imam-imam anu digarawe di bait Allah, unggal poe Sabat ngalanggar papakon Sabat, tapi teu disalahkeun. Bisi can terang, di dieu aya anu leuwih mulia tibatan bait Allah. Dina kitab suci aya ayat kieu. Anu dipundut ku kami teh watek welas asih, lain sato kurban. Lamun aranjeun ngarti nya-nya kana ieu ayat, piraku nepi kanyalahkeun kanu teu salah. Karana Anak Manusa teh Gustina poe Sabat. Yesus neruskeun angkat tuluy lebet ka imah ibadah. Di dinya aya hiji jelema anu leungeunna kemper sabelah, jeung aya anu sejen deui, anu saenyana ngarep-ngarep supaya Yesus ngadamel kasalahan rek didakwa. Maranehna ngadoja ka anjeunna, coba ieu lamun dicageurkeun ayeuna dina poe Sabat. Kumaha ngarempak hukum agama urang? Waler Yesus, lamun aranjeun aya anu boga domba sasiki, ragrag kana lombang jero dina poe Sabat. Kumaha? Moal diusahakeun diangkat? Komo jelema anu lain domba? Kusabab kitu, najan keur poe Sabat oge, hukum agama urang ngidinan ari nulungan ka sasama hirup mah. Geus kitu saurna ka eta nu kemper, angkat leungeun maneh, lempengkeun. Seuk nu kemper teh ngangkat leungeunna, sarta harita keneh tuluy cager kawas nu sabelah deui. Urang Parisi ngalaleos ti dinya, badami rek maehan Yesus. Yesus uningaeun yen anjeunna rek aya nu nelasan. Tuluy ngantunkeun eta tempat ditaluturkeun ku jalma rea. Anjeunna nyageurkeun anu garering. Tapi maranehna teu meunang ucah aceh perkara anjeunna. Pang anjeunna midamel kitu teh ngalaksanakeun sabda Allah anu diucapkeun ku Nabi Yesaya baheula. Nya ieu abdi kami, utusan pilihan kami, anu ku kami diasih jeung dipisuka. Bakal diauban ku Roh kami. Anjeunna bakal ngembarkeun ka bangsa-bangsa perkara putusan kami. Anjeunna bakal nyingkiran papaduan, moal hahaok, atawa sosoak pidato di jalan-jalan. Anjeunna moal motongkeun awi anu geus bengkung, moal mareuman lampu anu geus kakalicesan. Tekadna teguh, nepi ka kaadilan nanjeurkeun kaunggulan. Anjeunna bakal jadi harepan sagala bangsa. Aya rombongan mawa jelma nyalolong nyapireu lantaran diraksu ku roh jahat, dideheuskeun ka Yesus. Ku anjeunna dicageurkeun jadi bisa ngomong, bisa nenjo. Jelema-jelema anu narenjo mani arolohok tuluy ngaromong.
Boa anjeunna teh putra Daud anu dijangjikeun teh nya. Ngadarenge kitu urang Parisi nembal. Manehna bisaeun ngusir roh jahat teh lantaran dibere kawasa ku Beelzebul, kapala roh-roh jahat. Yesus uningaeun kana pipikiran maranehna tuluy sasauran. Nagara anu pecah jadi golongan-golongan anu silih lawan, ngadegna moal lila. Kota atawa kulawarga anu anggotana pecah jeung silih musuhan bakal paburantak. Kitu keneh di karajaan iblis. Lamun anu sagolongan ngusir anu sagolongan deui, eta nandakeun karajaanana geus pecah, tereh amruk burantakan. Ceuk anjeunna, kaula ngusir eta roh jahat teh make kakawasaan Beelzebul? Nah, para panganut aranjeun ti saha meunangna kawasa ari ngusir roh jahat? Para panganut aranjeun sorangan anu netelakeun yen aranjeun salah. Anu mere kakawasaan ka kaula ngusir roh-roh jahat lain Beelzebul, tapi roh Allah. Nandakeun yen aranjeun geus aya dina suasana karajaan Allah. Moal aya anu bisa ngabongkar imah jelema bedas sarta nyokotan harta bandana. Kajaba lamun eta jelema bedas teh ditalikung heula, kakara imahna bisa dijarah. Anu henteu bilu ka kaula tandaning lawan. Anu henteu ngabantu kaula ngumpulkeun, hartina ngacak-ngacak pagawean kaula. Kusabab eta kaula mere terang. Jelema anu nyieun dosa jeung anu omonganana jahat bisa dihampura. Tapi anu ngagogoreng roh suci mah teu bisa dihampura. Anu omonganana ngalawan ka anak manusa bisa dihampura. Tapi anu omonganana ngalawan ka roh suci mah dunya akhirat moal dihampura. Lamun hayang buah anu alus kudu boga tangkalna anu mulus. Tangkal anu kurumah buahna moal alus. Tangkal naon bisa kanyahoan tina buahna. Ari aranjeun oray-oray, kumaha rek bisa ngucapkeun nu hade lamun aranjeun jahat. Ucapan anu modal tina sungut teh asalna tina hate. Jelema hade tangtu ngabijilkeun anu hade tina hatena anu pinuh kunu harade. Jelema jahat tangtu ngabijilkeun anu jahat tina hatena anu pinuh kunu jarahat. Kaula ngingetan, dina poe kiamat unggal jelema kudu nanggung balukar omongan-omonganana anu mubadir. Sabab ucapan-ucapan aranjeun sorangan anu baris dipake nangtukeun aranjeun salah atawa teu salah. Ceuk guru-guru ahli hukum agama Yahudi jeung urang Parisi ka anjeunna, "Guru, cik ngayakeun kaajaiban, hayang ningal." Yesus ngawaler, "Ku jarahat jeung ku daroraka ari manusa jaman kiwari. Marenta kaajaiban, moal dibere salian ti kaajaiban anu kasorang ku Nabi Yunus. 3 poe 3 peuting Yunus aya di jero beuteung hiji lauk gede. Ari anak manusa, 3 poe 3 peuting bakal aya di jero kandungan bumi di jero taneuh. Dina poe kiamat, urang Niniwe bakal nunjuk kadorakaan aranjeun. Da urang Niniwe mah narurut kana khutbah Nabi Yunus. Tarobat. Tapi ayeuna di dieu aya anu leuwih tibatan Nabi Yunus. Dina poe kiamat, kajahatan aranjeun bakal ditunjuk ku ratu nagri Seba. Da eta ratu jauh-jauh ti nagrina geus merlukeun datang ngabandungan papatah-papatah Raja Suleman anu pinter wijaksana. Tapi ayeuna di dieu aya anu leuwih tibatan Raja Suleman. Lamun roh jahat geus kaluar tina nyurupna ka hiji jelema, tuluy ngatrok ka tempat-tempat anu garing, neangan enggon reureuh.
Sanggeus teu manggih, ngomong sorangan. Mending balik deui ka imah aing nu bareto. Tuluy balik deui. Nyampak urut nyurupna teh kosong. Bareresih, rarapih. Seug indit heula, balikna mawa batur tujuhan. Roh-roh anu leuwih jahat tibatan manehna, tuluy nyarurup ka eta jelema, cicing rejeung. Kajadianana, kaayaan eta jelema jadi leuwih cilaka tibatan tadina. Kaayaan anu bakal nyorang ka jelema-jelema jahat jaman kiwari oge kitu. Sabot Yesus sasauran keneh jeung maranehna, ibuna sumping jeung saderek-saderekna. Narangtung di beh luar, talatah yen seja nepungan. Seug aya anu ngunjukeun ka anjeunna pokna. Itu aya ibu sareng saderek-saderek, hoyongeun nepangan. Saha ari ibu kami? Saha ari dulur-dulur kami? Ieu ibu jeung dulur-dulur kami mah. Waler Yesus nunjuk ka murid-muridna. Sing saha anu ngalampahkeun pangarsa rama kami nu di sawarga, eta dulur kami awewe, lalaki, jeung ibu kami. Sakitu dawuhan Gusti Allah.